eta sing jadi pikiran geus jadi bujang perawan kasepuh tong milaraan komo mun wani ngalawan kasepuh eta jalmi pasti ripuh bakal loba pangabutuh mun teu tobat jadi suluh nu jadi suluh naraka jalma kakolot doraka Gusti Allah pasti murka ngasupkeun kana naraka karamangkeun ngahormat mun hayang menang syafaat tong wantun ngalawan omat nurut pasti menang nikmat ari rama eta sepuh anu maparin pituduh nu jadi anak sing rangkuh seneng nepikeun ka sepuh Bapa teh tangkal darajat nguruskeun anak masyarakat tiap isuk Bapa angkat nyaah ka putra teulat Bapanya ngabelaan sieun anak kalaparan nyiar nafkah bulan-bulan saacan angkat ninggalan nyaah na bapa ka anak kuli nanggung naktak mundak suka najan lecet tak mun mikir dugi kabotak si bapa sok milarian artos pikeun anak jajan keur bekel ka sakolahan bijil kesang tina badan najan capek teu dirasa najan ripuh ge kapaksa ngagunakeun pangabisa supaya anak santosa usaha teu menang embung angkat isuk sruk tidungdung neuneudag ka Maha Agung eta Bapa rejeung indung Bapa ngadoakeun ka anak teu eureun indung jeung Bapa naplokeun doa jeung banda dibikeun sangkan anakna salamet di dunia jeung di akhirat supaya Allah ngarahmat ti Nabi menang syafaat.